Fadil, Ihsan, Rina, Widya, Sedama, kami sedang mengatur sampai ayeuna. Wildan, alhamdulillah berarti dah lengkapnya di unggul media unggulan saya berarti media tujuh terdama orang tua aku sasarangan kalau media pada segala damangnya. Alhamdulillah berarti di kelas dia sadayana anu aya di kelas masih dipapain kesehatan terus kamu dinten ayeuna urang teh pada diajar ngeunaan naon? Ngeunaan dongeng. Masih dongeng kene nya minggu kamari urang diajar naon? Dongeng kan masih dongeng naon wae ngeunaan wae kamari teh? Ngeunaan rupa-rupa dongeng jeung unsur dongeng leres. Aya naon wae rupa-rupa dongeng teh? Aya fabel, parabel, sasakala. Fabel, parabel, sasakala, Sage, sareng teh. nuhun leres. Atosnya tos tanamnya tos taliasa eta. Terus diajar naon deui? Madamu naskah drama tina Saha dongeng. namina? Citra. Citra. Kumaha Citra? Madamu naskah drama tina dongeng. Ngadamel naskah drama tina dongeng leres. Minggon kamari urang diajar ngeunaan dongeng anu didramakeun. Jadi urang teh ngadamel heula naskah drama. Kamari kelompok hiji drama naon? Dongeng naon naskah drama? Situ Aku bagi di kelompok 2 naon? Sabaya Kalanangka. Sabaya kalanangka leres. Kelompok 3 naon? Gagah koyong jadi berat. Nah, ieu teh atos cari sareng kelompokna teu acan? Acan sok cari sareng kelompokna. Kelompok 2 mana? Kelompok 1. Mana atasnya sadayana kelompokna atos ieu dinten ayeuna urang pada naon? Kan ngadamel naskah mah berarti dinten ayeuna urang bakal naon? Dongeng. Nampilkeun drama anu tina dongengna kan atosnya kamari naskahna anu taliasa tos siap dinten ayeuna. Sataca dimulai. Minggu aya permainan kanggo ngalatih fokus alurang. Aya permainan kanggo ngalatih fokus alurang. Instruksina tunjuk anu ku ibu disebutkeun sanes anu ku ibu tunjuk ngertos? Ayeuna tunjuk panon. Ayeuna salah teu? Tunjuk biwir. Ayeuna salah teu? Nah, eta main biwir dagu eta. Biwir mana? Terus ya berarti masih fokus ya peta tadi aya nu lepas hiji dua mana disawios. Disawios berarti masih kurang fokus tadi mas ayeuna tos siangnya. Ayeuna mulai di urang lain kali ayeuna
bisa ngabalukakeun ka mampu kurang dina nyarita teh leuwih ngaronjat deui. Ieu kanggo persiapan kanggo ieu nya kanggo kelompok anu sanesna. Janten upami kelompok anu sanes tampil, kelompok anu sanesna anu nuju teu tampil eta masih komentar dina ieu. Dina ieu gambar biasa di-scan atanapi biasa di-pin ieu namina teh link anu atos ku ibu dipasikeun dina grup aya. Nanti bakal dieu nya dina etana. Dina pasena bakal aya ieu. Jadi ayeuna komentaran heula anu dina kolom kelompok hiji. Kelompok 2 sareng kelompok 3 berarti anu komentaran. Apa siap kelompok hiji? Siap. Kuring para kaca di kelompok hiji pada nampilkeun drama ibu paling dia. Tepangkeun rasa abi multi akhir Amusya. Salaku petani tilu. Tani kumpul, kumpul pakai. Pembudayaan ketinggalan sampai berkumpul-kumpul. Sampai panen mana dulu mulai orang mana. Waktu ibu apa? Oh, mainan. Tadi gimana? Udah diberi pelajaran dulu lah. Ya, kumaha pada tuh tiba deui. Tenang we tenang. Ini kumaha diwang. Satu diberi mana yang bakal dia dan bakal buat ka urang. Urang bakal beli kaya raya. Alus. Perhatikan tuh di mana dia. Tuluy warga nidahkeun akina nuduhkeun lalampahanana. Si kana gunung. Samentara eta nyi Endit nuju ngararasakeun tuangan anu rea-rea. Abdi deui para eta. Hei kakek tua, buru udah ini di dia. Kalau sampai teras dia kotor gara-gara mana nih? Astagfirullah. Kuring tadi teh aya maksud. Sarah, ulang mana? Hahaha, kamu tuh murah. Itu salah. Ngomong dia sebenarnya murah nggak kayak dia. Sekali nggak berbudi mana penyok. Ini cobaannya belum tokat lah. Tapi itu bisa. Kalau genteng cabut alia. Awas bisa kurang lebih mana yang dipotong. Centeng cobaannya. Ayo tawanan bakal dulu kita ieu. Itu disuguhanna naon? Mabena saling papa jeung ka abah. Muhun Mbah, dadakan ieu ge bisa soalnya jadi kada ieu. Geus sawios, Mak, ieu dadakan. Nya bener kok atuh kabayan anak-anak karena eta babaturan anak-anak. Atuh mah masih apa dalam balik. Si kabayan ngangkat nangkana kawalungan bali ngomong kana-kana. Ayo mulai di komentar kanggo kelompok hiji. Komentar di kelompok 2 kami kelompok hiji. Ekspresi dina ngajaran peran masih kirang. Masih kene aya nu nukeran ka penonton. Tur bahasa Sundana masih kene diacan dulu sareng bahasa Sunda nu leres. Masih kene aya bahasa Indonesia. Kelompok hiji tadi saya ingatkan tos pada terangnya tos saya kelompok hiji jabang kelompok hiji mah kan tadi suarana oge geus direkam jangan jelas rasanya aya efek suarana oge paling dina yeuna kirangna nya anu masih kirangna teh leres anu tadi disebutkeun kelompok 2 sareng kelompok 3 bahasa Sundana masih rada kirang sapotos tadi aya kecap samentara kan sampai samentara tapi samentawis terus aya kecap pengemis aya pengemis bahasa Sundana naon Kak, tukang mulu mah, tukang mulu beda. Tukang naon, tukang barang, paling tipikal resep dina pengajaran dina ya. Sikabayan paling tipikal resep dina dia. Main ke drama dina dongeng kana janten urang teh teu saupun nyarita hukumnya tapi dipaenkeun jadi dina bentuk drama
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mangga berujung sadaya. Yuk. Zaman dahulu, murid kota baru, aja di kampung anu pangasinan lolobana petani. Sabab di kampung. Ngaliwat ke tempat padunukan kalayan katinal pinuh ku karunya.